Assalamualaikum soleh-soleha. Kumaha damang? Mugia sehat sadayana. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dinten ayeuna hidup diajar bahasa Sunda. Satu acan dikawitan, yuk orang sasarengan ngaos basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi bahasa Sunda ayeuna nyaeta ngeunaan huruf kapital. Dina pelajaran bahasa biasana sok aya huruf kapital. Janten ragebkeunnya sadayana. Huruf kapital diantarana dipake atanapi dianggo dina hiji kecap awal kalimah atau di awal kalimat. 2. Ngaran jalma atau nama orang. 3. Ngaran tempat, nama tempat. 4. Judul dina bacaan. 5. Ngaran poe atanapi bulan, hari sareng bulan. Nah, pami dina bacaan atau kalimah aya nu 5 ieu ditulis huruf awalna ngangge kapital. Anu kumaha huruf kapital? Masih emut? Nah, huruf kapital teh ya cobi tingali. Ibu masihan contoh kalimat. Dina kalimah ani nuju diajar. Kalimat ieu teu acan leres, janten kedah dilereskeun dina huruf kapitalna sareng tanda bacana. Kalimah anu leresna nyaeta ani. A-na awalna huruf kapital. Nuju diajar, tandana tanda titik di akhir kalimat. Ieu nu leresna. Contoh kaduana, Rama sareng Rija main bola. Kumaha nu leresna? Rama erna awalna huruf kapital. Sareng Rija erna huruf kapital. Ameng main bola titik. Contoh nu katilu, dinten Senin upacara bendera. D-na huruf kapital awal kalimat. S-na kapital Senin ngaran poe. Terus upacara bendera titik. Eta kalimah nu leresna. Kasimpulanna di awal kalimah kedah ngangge huruf kapital. Ngaran jalma, ngaran tempat, judul, poe sareng bulan awalna ngangge huruf kapital. Mung sakitu materi dinten ayeuna. Hatur nuhun, soleh-soleha, tetap sumanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.